Di sakola, barudak diwanohkeun deui kana basa sejen, luyu jeung nu diajarkeun ku guruna. Sanajan di kota mah panganteur di sakola teh ku basa Indonesia, tapi di sawatara wewengkon tetar Sunda, basa Sunda masih kene dipake ngajar ke barudak. Sadaya daya subriji. Eta ka hiji. Mun ngadenge barudak nyerita lain ku basa Sunda, tangtu lain hartina basa Sunda geus ditinggalkeun ku barudak. Di kota gede seperti Bandung, remen kasaksian barudak nu nyarita ku basa Indonesia. Tapi di pasesian mah hampir kabeh barudak teh masih keneh ngagunakeun basa Sunda. Supriyatna, guru di Jatinangor, ulasan tahun ngajar barudak, boga pamadegan yen urang lembur mah masih keneh satia kana basa Sunda. Ayana kahariwang basa Sunda bari leungit teh pancek urang kota eta teh nya. Urang kota teh sok ribut sorangan gitu. Maranehanana anu boga tulupan, maranehanana anu boga hitungan, boga kahariwang, nyekel statistik, logika, data. Tapi maranehna sorangan nu mirucaan ngaculkeun karena bahasa Sunda. Henteu make bahasa Sunda katut anak bojona, katut kula wedekna. Nu di kota anu ieu teh da anu di lembur mah da nu di lembur mah teu karasana naon gitu da. Malahan urang lembur mah teu pati pahamun, teu nyarahun yen aya basa teh sok aya paehna gitu. Perlu ari diayakeun tarekah mah. Mun ngubarannya mah ngubaran ngan urang kota nu kudu diobaran teh. Da hari da urang lembur mah walalagri lah bahasa Sunda teh nya henteu kena ku kahariwang teu kena nyarita bahasa Sunda we sapopoe teh. Berkahna teh deui, basa Sunda lain saukur dipake basa lisan hungkul. Eyeubna media cetak basa Sunda, boh nu anyar boh nu heubeul, jadi salah sahiji ciri yen basa Sunda walagri keneh. Radio jeung televisi masih keneh mayeng midangkeun siaran basa Sunda. Atuh buku-buku basa Sunda, najan teu ngimbang jeung jumlah masyarakat, masih keneh medal tur dibaraca. Tangtu beki regreg mun basa Sunda bisa marengan rengkakna zaman, ngarah bisa kawariskeun ka anak incu. Palias teuing kalidih mangsa, henteu milu kana berendelan basa-basa nu baris musna. Aya hiji kagiatan anu dipatalikeun sareng bahasa. Hari Bahasa Ibu Internasional. Salah sama ngalangkungan festival drama bahasa Sunda anu tos ka 8 kali ayeuna teh sami jiga nama sasaran mah hoyong ngaronjatkeun generasi dina nggunakeun atau napi ngamulai miara bahasa indungna gitu. Rasa basa namper na dasar kalbu, gumalindeng dipirik kending jajangku, kalan-kalan kumuruh nembragan wanci, kalan-kalan lir harewos muhalon kasih jaman. Kalimah rintih, kawas angin humiliwir nyorang mangsa, kecap jeung kecap, marak bak ngarembang mangka.
Patrio mengucapkan selamat Hari Bahasa Ibu Internasional ya. Selamat buat PPSS Eko Patrio, alah hebat. Abdi Krisdayanti dan mengucapkan selamat Hari Bahasa Ibu Internasional 21 Februari. Sukses buat PPSS. Halo, saya Cornelia Gata mengucapkan selamat Hari Bahasa Ibu Internasional. Sukses buat PPSS.